Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo orang ngalajengkeun deui hanca terusan orang kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul waladi ari ieu eta adab budak lalaki ma ikhwatihi sarta pirang-pirang dulurna walad. Ikhwatuka ari dulur lalaki anjeun wa akhwatuka sareng pirang-pirang dulur awewe anjeun. Aqrabun nasi eta pangdeukeutna manusia ilaika ka anjeun ba'da walidaika sabada dua kolot anjeun. Fa idza aradta di mana-mana ngamaksud anjeun aya proha kana yen bungah mingka ku anjeun saha abuka bapa anjeun wa ummuka sareng ibu anjeun. Bata adab maka kudu beradab anjeun ma'hum sarta itu ikhwah bi antah tarima ku yen mika hormat anjeun akho kakak dulur anjeun al kabiro anu gede wa ukhtaka sareng kadulur awewe anjeun al kabirota anu gede wa tuhibbahuma sareng kudu mika cinta anjeun ka itu akho sareng ukhtu mahabbatan shodiqatan kalawan mika cinta anu bener. Wa tattabi'a sareng kudu turut anjeun nasoihahuma kana pirang-pirang nasihatna itu akho sareng ukhtu. Wa antarhama sareng mika nyaah anjeun akho ka kadulur anjeun asoghiro anu leutik. Wa ukhtaka sareng kadulur awewe anjeun asoghirota anu leutik. Wa tuhibbahuma sareng mika cinta anjeun ka itu akho sareng ukhtu aidon deui mahabbatan sahihatan kalawan mika cinta anu bener. Wa alla tu'diyahuma sareng ulah nganyeri anjeun ka itu akho sareng ukhtu bidarbi kuneungeul awisyatmi atawa nyarekan. Wala tatako to'a sareng ulah pasea anjeun ma'ahuma sarta itu akho sareng ukhtu autu ghayyiro atawa ngarobahkeun anjeun lu'batahuma kana mainan itu akho sareng ukhtu. Li anna zalika karena sayaktosna itu anu kabeh yugdibu eta jadikeun ambek itu zalik walidaika kadua kolot anjeun. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui la tatanaza ulah pasea anjeun ma'a akhika sarta dulur lalaki anjeun au ukhtika atawa dulur awewe anjeun ala dukhulil hammami kana asup ka WC au ala lu'batin atawa kana mainan au alal julusi atawa kana diuk alal kursiyyi di luhureun kursi au ala syai'in atawa kana hiji perkara akhara anu sejen. Wa alaika sareng eta tetep misti ka anjeun antasbiro ari yen sabar anjeun wa tatanazala sareng ngelehan anjeun daiman salawasna fahaza mangka ari ieu anu kabeh mimma eta tina perkara yuparrihu anu ngabungahkeun ieu emak walidaika kadua kolot anjeun wa yusabbibu sareng ngajadikeun sabab ieu emak ridhohuma kana ridona itu walidain. Sami kudu ngahampura anjeun akho ka kadulur lalaki anjeun idza ghalita di mana-mana salah itu akho wa azhir sareng kudu ngajelaskeun anjeun lahu ka itu akho ghalatohu kana kasalahan akho bila topatin kalawan alus li alla yaghlato kusakira-kira henteu li alla yaghlato supaya henteu salah itu akho marrotan ukhra dina balikan anu sejen. Wa beta'id sareng kudu ngajauhan anjeun an kathratil mizahi tina lobana heureuy li annaha karena sayaktosna itu kathratul mizah tusabibu eta ngajadikeun sabab itu kathroh al hikda kana unek-unek wal mukhosomata sareng permusuhan.
wallahu a'lam bishawab.